Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan gitu dina ayat teh. Hei jalmi-jalmi anu ariman, udkhulu fis-silmi kaffah, arasuk anjeun kana agama Islam teh secara kafah. Hartosna kapah teh secara sampurna. Secara sampurna teh nu kumaha? Ayeuna ngajabarkeun sampurna ayeuna jalmi Islam kapah teh di mana rigigna geus robah. Nu tadina teu make cadar, ayeuna make cadar. Islam kapah sampurna. Nu tara make cadar mah cenah eta mah teu sampurna Islamna kitu sebenarnya. Nu tadi nama nyarios teh ku bahasa Sunda, lamun teh mah ayeuna dirobah ku bahasa naon, ku bahasa Arab. Nu bahasan manggil kalapa kana saroge teh emak jeung apa, ayeuna meunang diganti ku abi. Jeung ummi gitu. Nu tadi mah tara make janggot, ayeuna mah hayang sarua jeung orang Arab marake janggot. Nu tadi nama make sarung biasa, ini mah make jubah, terus make udeng. Eta teh dengan merubahna teh Islam kapah teh model kitu ku ayeuna mah. Non tampilan. Padahal Islam kapah secara lebet karena ajaran Islam secara kapah teh Islam nu mana? Urang di mana ngajalankeun syariat Islam teh ngalaksanakeun arkanuddin. Hartosna arkanuddin teh nyata jalmi ngalaksanakeun rukun agama. Rukun agama sabaraha Ibu? Aya 3 rukun agama teh. Rukun Islam apa? Rukun Islam? Rukun Islam sabaraha? Rukun iman sabaraha? Rukun ihsan sabaraha? Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan hiji, jadi sebenarnya 12. Sepuh kapungkur lamun teh amah murang kali hese dicarekna ari maneh teh ujang nyai ni bedegong teh kacida-cida teuing kade cing hariwang maneh bisi cilaka 12. Naon 12 cek cenah cek budakna teh nama jeung loba-loba teh 12 geus kagok 27 we henteu 12 we. Maksudna naon Ibu cilaka 12 saur sepuh? Cilaka 12 nah di mana orang ngalanggar karena aturan agama. Nyata rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Rukun iman 5, rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan hiji jadi 12. Maka bahasa cilaka 12. Maka eta teh disebutna arkanuddin. Rukun agama. Rukun agama teh nu mana? Nu tadi teh nu 3 teh. Iman, Islam, ihsan. Eta sama Islam anu kapah. Da ayeuna mah punten. Tos gali geletuk weh mau